kurang ditugaskan hirup dina kahirupan harus diprioritaskan urang teh tapakur. Ari tapakur teh di pikiran, dilenyepan, diambil pelajaran. Urang diajar matematika di sekolah, ari balik ka imah tuluy ditutupkeun mah buku teu diambil pelajaran. Kira-kira pinter moal sing nepi ka sakola, nepi ka S3 oge gitu kan, tetep we teu diambil pelajaran mah kitu moal aya peningkatan. Nah begitulah orang dina kehidupan ngaji mah sering, ngalogat mah sering. Ngan abdi yakin ieu kitab nu dua teh dibukana teh tiap bulanan we gitu kan. Dah balik ka imah mah geus beda deui kesibukan, langsung eleh ku masalah kebutuhan hirup. Bener teu? Sepakatnya sepakat sesuai gitu kan. Eta kitab teh entos lah gitu kan, balik ti dieu teh geus riweuh gitu kan, sabab jalma anu karek eungkeut-eungkeut mah yeuh gitu kan, balik ti dieu teh datu hiji ka dieu teh kudu ngongkos, kadua teu ngahasilkeun, balik ka imah budak ceurik gitu kan. Itu langsung eueuh hasil pelajaran nu tadi teh eueuh. Nah sesuainya gitu kan. Nah, naon diobrolkeun teh kan geus kata ajrib gitu. Geus kata ajrib beda. Ari nu geus mapan mah gitu kan, anu geus baroga santri, nu geus rada moncer di masyarakat, nu geus stabil perekonomianna gitu kan. Ari nu keur eungkeut-eungkeut mah, nu keur karek marukim gitu kan. Pasti kurang lebih seperti itu.